Tadi ilustrasi tentunya kerap muncul ayeuna. Aduh. Ya, ada lain dunia lain. Ilustrasi musik itu. Oh, jadi orang kudu sabari musik. So, bere musik. Karakter keluar. Terus kumaha? Harita Empap Gono kelas 2 SMP geus jadi asisten Sari Pangguga pimpinanana Asep Salfaat. Muncrat. Ulah muncrat make ieu muncrat. Make ieu muncrat. Eta teh penjiwaan ting coy. Tapi kamu tahu lah, ieu mah nu aya di dieu penonton nya. Cekolot minum ulah di dieu. Tah, jika eta aya naon tah? Moal beunang tuh. Anjing. Ya. Kudu di dieu. Tuh benang. Bener tak? Benar. Laras teh? Laras. Sing tegas, laras teh? Laras. Tah eta aing meuli ji. Ya. Meuli eta. Oleh-oleh. Tah meuli. Tah, SMP kelas 3 tulikeun ya. Heeh. Teruskan. Ieu mah 20 segmen dirinya mah. Di jalan mandiri, we mandiri ya. Mandiri. Door to door, ngalatih urang teh yang diajar sorangan. Latih pantong. Ngalatih jaipong. Bae teh ngalatih Japati lain ya. Jaipongan. Jaipongan. Oh, jaipongan. Nepikeun ka ti SMP teh. Dongeng rame ya. Ilustrasi musik ilustrasi. Sedih jaya. Ilustrasi jaya. Terus jaya. Hayang sekolah biaya sorangan diajar. Tapi mah SMP. Sekolah ke mana? Naon? Pak Niko. Lain kalau lebih galak. Nah, mah teruskeun. Diajar panggung ke panggung dikumpulkeun bayaran teh sekolah SMA. Diajar ke sorangan. Diajar naon? Diajar mantuan kolot. Aduh. Sedih ya bener iya mah. Abi mah tak sedih. Abi mah bangga. Abi mah semangat. Semangat. Oh sedih urang mah. Dibuktikan saya bisa, mama bapak ngabantuan leuletikan oge. Hayang sepeda balap kumpulkeun zaman 50 perak. 50 perak. Kumpulkeun sepeda balap begitu teh. Kita ke sekolah. Heeh, 30 bisa jet. Lempang ke sekolah teh we usung dolak kan heula mang. Dolak. Kitu jeung kitu alhamdulillah mang. Sepeda kabeuli. Mimiti bana heula. Nuntut. Oh, nuntut. Jika nyeun imah. Pondasina heula gitu. Diracak urang diracik gitu kan. Jadi tah bek SMP, SMA tah dirinya naon teh minta di kakolot. Usaha teh sabab can mampu. Diajar heula. Sekolah teh sok teh ieu. Sakieu ya Allah barang mai moal sama teh urang ongkos makan. Kitu mah nah teh khawatir. Tapi urang terus ngelatih ku kumpul ngalatih. Alhamdulillah mang bisa kan urang teu sempet kuliah. Urang teh hayang kuliah. Tapi enggak ikuti kuliah. Ngan Urang semangat. Semangat terus. Cita-cita. Terus juara kahiji ieu jadi pokok Jawa Barat. Semangat. Pernah diadukeun Diadukeunna jeung jelema lain jeung domba mang. Jaipongan kahiji mawa piala. Paya teh diadukeun jeung maung lain. Lain mang. Lain. Aji kasar. Tah, Pasang giri. Tingkat juara kahiji se-Jawa Barat. Kaprokola. Mawa piala mang ya. Piala juara. Tahun sabaraha? Tahun 80 genep. Oh. Bener ya teh. Demi Allah Rasulullah. Mawa piala. Datang bapak jeung kieu. Pak,
Belok kieu bawa teh. Naon eta? Di mana wae? Cokolot teh. Cek bapak. Lain cokolot lain. Bapak teh kalau cewek. Anjing kaca. Yo kieu Siap. niat teh bangga ka kolot teh. Tapi bapak kitu. Naon eta? Di mana wae? Bapak langsung. Pak, itu teh piala. Aya ngabuktikeun urang teh juara. Aya banggakeun kolot. Mulan. Tapi dirinya indung kuring, indung jadi indung, indung jeung indung. Tilu kali itu teh. Tilu kali. Indung. Musabar semangatnya. Ya mah. Cek bapak teh. Cek indung. Cek indung. Indung. Tarik teh garisnya indung. Indung. Nah, tapi dirinya Tah. aya benang merah. Aya benang merah. Kalau teh si horeng mere motivasi di dasaran kokanya gitu teh gini. Waduh. Karasana ayeuna Bang mandiri teh ayeuna. Ayeuna. Mata ke ka para penonton tong sok mamah. Wah. Tong ogoan mandiri diajar. Tong olo-olo. Tong olo-olo. Tong beberieun. Tong pebeureun. Mandiri. Nepi ka ayeuna prinsip kuring naon? Naon? Sukses karena proses. Anjir. Naon seuring goblok? Carekan tong. Carekan we, di dieu mah da kabeh gitu. Proses karena proses. Moal aya nu ujug-ujug berhasil. Moal. Ninggalin nu geus berhasil, urang mah ningali kanyataanna ayeuna wungkulnya teu nyaho bahwa lama berdarah-darah. Tah. Aduh. Empap Gono baraya YouTuber Wahyu Roy Channel. Kenapa berdarah? Empap Gono itu teu ujug-ujug jelag terkenal. Jelag gak masyhur. Jelag dikenal. Proses yang sangat luar biasa. Belajar yang tekun, ulet dan rajin. Tah, eta. Jadi Empap Gono yang sekarang dikenal oleh orang di Indonesia. Empap Gono lumayan jagoan Empap Gono, bener. Edan. Bener. Bener. Sabab jaya pangata aya unsur silat keneh. Aya tah, dia bener. Kas. Tah. Assalamualaikum. Iya, Perdamaian. perdamaian. Tah eta selesai hijina. Kitu teh Empap Gono teh. Pap. Saya ngalaman oge Mang Wayu. Non. Ieu mah geunaheun talent teh ieu mah teu kudu loba ditanya. Heeh, bisi poho. Ngalaman dagang rokok. Tah, ngalaman dagang rokok di jalan. Ngalaman jadi kenek. Kira-kira kudu dipraktekeun euy mana ya bak kitu. Teu kudu lah da pas diapal gitu-gitu keneh. Teu kudu. Praktekkeun. Kumaha dagang rokok di mereka ada kan kudu aya. Tadi aya tali. Kieu we. Kora. Bala mah rokok teh baru lah apa? Balik jeung mikiran, balik sekolah. Alhamdulillah aya batu bisa dikumpulkeun. Bati nanti Beres jualan rokok. Jadi kenek. kenek mobil, angkot. Baheula mah angkot jurusan Tegal. Oh ingin banget jika angkot atuh. Lila teuing mah jadi keneknya angkot. Assalamualaikum. Nah, jadinya bisa nyupiran terus, Mang. Hah? Saya teh terus perjuangan teh. Da ieu jang nambah kahirupan. Tah, Ya, jang nyambah modal bayaran kasangar itu teh kahirupan sorangan terus ngamen. Tadi teh mulai kikituan teh ngalaman ngamen urang teh. Laguna teh baheula teh ieu. Non. Pasti peureuseuan. Dicium kumisan, kumis anyar nang ngurut. Pasti nang ngeunaheun. Merut. Kumaha aing atuh? Tah, tilu ngamen. Jadi ngamen. Aya kejadian anu luar biasa. Naon tah? Kela. Terus tidak ngamen? Keur ngamen kieu ya? Iya. Kan kieu teh anu ieu. Iya, halo baraya YouTube Wahyu Roy Channel. Antos sekedar teh nya aya naon terus ngamen Kang Gono. Wahyu Roy Channel. Ya.